Ocap kacarita harita ka imah si Abah teh aya tamu nu datang ti dayeuh ku kota Bandung. Eta tamu teh ngadon nyemah ka si Abah, maksudna mah duka bade naon. Ngan harita eta tamu teh dibagiakeun lain luar biasa deui. Teu sirikna nog hayam wae ge dipangnyeplokkeun, geus puguh deui hui sampe jeung taleus mah. Sagala disangga-sangga. Atuh teu sirik oge, malah mulangna teh dibahana. Eta kajadian teh matak sirik pikeun si Kabayan. Pikir si Kabayan na ari tamu sakitu dimanjana, sedengkeun manehna salaku minantu ujeng hingga ka dimanja disuguhan haya. Malah lamun manehanana minum kopi nu mitohana ge sok dicarekana teh beunang kana 7 deupana. Harita si Kabayan maklum jelema anu kreatif, sanajan manehanana conor teh ideuna mah kawilang halus. Ger wae manehanana indit tuluy nginjeum baju ka si Kemod. Da maklumnya si Kemod mah gawe di Bandung, bari gawena teh di kantoran. Atuh kameja, calana hideung, sepatu kantoran, teu sirikna dasi oge dipake ku si Kabayan teh. Tuluy kumisna kumanehanana ditapelan kumis nu ngajedik, jenggot dipasangan jenggot palsu. Indit we si Kabayan teh ka imah si Abah. Harita si Kabayan nakolan pagar. Kukitu nama si Kabayan teh api-api ti kota teh nyaho nu belah mana nu kudu diketrok, padahal mah nya urang kota mah kudu geus leuwih nyaho jeung surti. Si Abah ti jero imah ningali aya tamu ti dayeuh raksukan gandang ginding atuh lain di kieuna. Agan ka dieu lebat cuk si Abah. Nuhun kolot. Nuhun. Iya de. Di mana ieu de? Urang teh ieu teh tamu di bangsa asing. Lauk asing apa? Lauk asin nun. Lain asing. Di luar negeri. Bagja temenan. Nyi Kabayan, ieu bagyakeun ieu tamu. Ceuk si Abah harita bari ato. Atuh lain di kieuna nya. Atoh kaanjangan ku tamu asing di luar negeri ngakukeun nama. Sareng saha ka dieu? Yo abdi ka dieu lobaan, cuman anak buah teu dipararawa ka dieu. Lamun urang datang ka dieu ka naon ieu imah, urang kudu disuguhan. Kantenan palai naon agan. Ada cikopi teh bari atau napi kulub hui kulub suuk mah nggak disayogikeun. Urang hayang cit birilong. Naon cit birilong teh agan? Ceuk si Abah harita nanya bari katempo tarangna kerung. Cing cirining manehanana bingung. Cit birilong itu bahasa Inggris. Maklum, orang Inggris aya orang mana ge loba urang mah. Ieu urang keur ngomong bahasa Inggris, cit birilong artina pencit hayam kabiri di kolong. Ceuk si Kabayan, harita si Abah ngadenge kitu, atuh teu antep lila
Hayam ditewa, tuluy dipencit, dipasak ku si Nyi Ambu jeung Nyi Iteu. Geus kitu mah barang asak disuguhkeun ka si Kabayan. Waduh ieu cit birilong ieu. Mohon ji ieu cit birilong teh ieu pencit hayam kabeli di kolong pan tadi teh gulan. Oh bener. Alus. Kadawa harita si Kabayan atuh balake ceraka jeung si Abah katut nu lainna babarengan ngahekak eta hayam kabeli nu dipencit. Singkat carita, si Kabayan beres tuangna, si Abah langsung gancang wae tumanya. Ieu teh aya pikir saeu naon ka dieu teh. Meni reuwas Abah mah. Sinarieun aya tamu asing, ceuk si Abah. Cekukuk teh eta mah si Kabayan. Aduh Abah, punten ieu mah abdi Kabayan. Bari manehanana ngalaan kumis jeung jenggot palsuna. Eta si Abah nu sakitu ambekna, untung coet teh dibalangkeun ge, lak-lak dasarna nyareka. Sedengkeun si Kabayan, harita si Kabayan mah lumpat katen si Kemod bari maksudna mah dek mulangkeun pakean. Ari si Abah apa kana kalakuan si Kabayan anu geus sakitu jailna, manehanana ge boga maksud dek ngawarah. Nyaeta carana teh si Abah ge dek nyamur api-api jadi tamu. Barang si Kabayan geus balik ka imah, manehna bingung sabab si Abah teh keur eueuh di imah. Ari bebeja maka si Ambu teh dek ka kebon, tapi piraku ka kebon geus tengah poe, pikir si Kabayan. Si Kabayan anu geus takitak, apal mitohana arek ngaheureuyan, manehanana mah cicinge di imah bari gogoleran. Di kajauhan aya kolot make gamis, teu sirikna jiga haji tampilanana. Assalamualaikum, ceuk eta kolot anu penampilanna jiga haji, make gamis, make kopea, sorban ngagober, leungeun kenca nyekel tasbih. Waalaikumsalam. Lebet gulan, ceuk si Kabayan. Nuhun. Ieu teh bumina Kabayan. Leres kitu? Leres gulan. Nyi, ceuk si Kabayan. Aya tamu Nyi. Engal Nyi teung. Pangmasihankeun ieu leuteun. Ceuk si Kabayan ka Nyi Iteu. Sedangkeun manehanana maleos kapipir. Maksudna mah dek mencitnya. Ari si Abah nu nempo si Kabayan ngaleos kapipir, manehna ge bunga atuh lain di kieuna. Panyangka si Abah harita pan si Kabayan teh bogaeun hayam jajangkat. Nyangkana si Abah mah eta hayam bangkok teh rek dipencit. Padahal mah harita si Abah teh mencit eme anu sakitu gedena. Eme nu ngana hiji-hijina teh harita dipencit direcah, tuluy diasakan. Geus asak mah beral wae disuguhkeun, ngajak tuang babarengan ka eta tamu. Nyi, naon deui atuh Kang? Eta teh mun tos asak Nyai ka dieu, urang ngariung tuang bareng. Oge si Ambu atuh, gerasa urang heula si Ambu. Ari si Abah, kumaha bade diantosan we? Atanapi kumaha, Kang? Pananya Nyi Iteung. Oh si Abah mah, engke we, da ieu ge moal seep. Ceuk si Kabayan.
Atuh leut wae si Amu jeung Nyi Iteung teh ngaleut ka tengah imah milu ngariung. Singkat carita, harita tamu si Kabayan Nyi Iteung jeung si Amu teh tuang balake cerakan. Atuh pedo kacida. Daging eme teh lain heureuy diasakan. Barang beres eta balake cerakan, harita si Abah seuring ngabarakata. Cah, murok katipu ya ke dewek, wan ieu dewek de. Harita ceuk si Abah muka panyamaran, maksudna mah bunga meureun asa aing geus bisa males si Kabayan. Sedengkeun si Kabayan deui nu leuwih pintar. Baru ieu teh Abah geuning. Api-api ruas maksudna mah. Dewek, dah wadak ka dewek kuat tong loba ngalonying teu. Mane ge ku dewek dirian pan teu wawuh ya. Ai bieu daging naon euy mendingeunna. Pananya si Abah ka si Kabayan. Oh, raos Bah. Aduh, punten we. Moal tiasa nyuguhan 2 kali. Eta mah da embena ge ngan hiji. Eta panu Abah teh ya. Gebeg. Harita si Abah ngadengi yen nu dipencit tembe ka nyaah manehna. Atuh harita si Abah pingsan di tempat.